Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi Keila Lusya Kanza ti SMP Bina Mulia Subrayon 01. Dinten ayeuna abdi bade ngarengsekeun tantangan sasi September nyaeta ngadongeng bahasa Sunda. Judulna Sasakala Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar kamana-mana nyaeta Situ Bagendit. Cek sasakala mah eta situ teh asal muasalna kieu. Baheula aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ngaran asli nama nyaeta Nyai Bagendit. Manehna kacida koretna. Geus taya anu birek deui kana kakoretana teh. Salian ti pakacar-pakacar nama tara aya anu larsuk ka imahna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyorangan teh ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan anu upluk aplak. Maksudna taya lian kusabab embung campur jeung batur da sieun kasohor tea kacaturkeun usum panen di ditu di dieu ceuyah dibaruat kasawah Nyi Endit oge rea anu gacong. Ari rengse dibuat jeung sanggeus parena dikaleuitkeun sakumna tari paranti Nyi Endit nyieun sidekah ngondang lebe jeung sawatara tatangga. Popolahna sanis karaku sorangan teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung teh nepi ka ratusna, tapi sadia tumpeng teh teu sabaraha. Nepi ka ngan sakoteap ge geus beres bari ting karetap keneh. Keur meujeuhna bala kecelakaan, solongkrong aya aki-aki bongkok anu nyamperkeun. Punten Nyai, aki entos sababaraha dinten teu tuang. Nyapok aki-aki teh waleh yen teu kawawa lapar. Sugan aya sih pawelas. Anu gantawang teh Nyi Endit bet nyarekan nyeksek-nyeksekeun pajarkeun teh taya ka era teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna teu nepi ka nundung aki-aki dititah nyingkah. Sangeunahna wae teu miluan gawe hayang menta bagean teu bisa. Saalit weh Nyai, Indit ka ditu sing jauh. Aki-aki Indit bari jumarigjeg. Memeh Indit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade, kanu goreng, moal aya wawalesna. Ngomong kitu teh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek balalik kakarage patung laleos rugreg ngarandeng sabab aya anu tinggal rero. Caah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan leb we pakarangan Nyi Endit teh geus keueum atuh kacida ributna. Jelma-jelma geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina bae. Nyi Endit oge nya kitu, niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar pisan ti imahna, cai teh nepi kalir ombak laut tinggal ruling ka palebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum meh luput. Nyi Endit angkleng-angklengan, bari satungtung bisa mah teu weleh-weleh sasambat menta tulung. Tapi taya nu nulungan, da batur ge sarua ripuhna. Nyi Endit ngalelep. Beuki lila cai teh beuki gede. Nepi ka jadi situna ngeueum kabeh pakaya Nyi Endit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.